Jak, ojak, jak, ojak, oi, ojak teh kemana? Ojak teh sareng geroan ka aing. Sorangan tapi teh naon ieu teh? Oh, geuning sia teh jak di dinya euy. Oh, ning mana di dieu aya? Heeh, aya naon mang aing karek beres mandi. Aya naon? Lain naon-naon, sawah urang panggarukeun, hayang geus ayeuna. Sababna peuting ari ditanuran ku urang teh euy. Kitu. Sanggup henteu? Balik ieu teh mang. Atuh pan ieu teh geus burit. Tur aku peuting rek ditanuran asa teu ilahar jeung batur ieu teh. Teh bae sawah-sawah aing atuh digawe kumaha ge tanurna mah. Nu penting mah gawean ku sia engke. Aing mah tanur ge piboting. Hayang beres. Heeh atuh keun bae lah. Ayeuna oge bae ngan urang minta heula DP atuh. Dah, ku dewek dibere DP. Asal nu penting anggeuskeun pagawean garu pokona mah. Yeuh DP-na tah. Heeh, aing siap. Tanggung jawabnya beres we lah sawah mah ku aing digaru ayeuna ge. Can pedapan aing minta DP teh lina naon pang aing ngajak batur lah meter anggeus. Heuh atunya. Ya. Heeh. Wayahna tah si bere DP tah. Oh, siap lah. Aing rek disalin heula. Mana tuh? Yuk. Nah, alhamdulillah euy ayeuna mah. Aya nu nitah gawe lah aing mah. Rek gawe heula. Jan. Jan. Aya mah euy. Yuk. Suara si ojak euy ngagoroan. Naon jak? Sia daek teh gawe euy jeung aing. Gawe naon ieu teh ngesore pan ieu teh? Ngagaru euy di sawah teu mang engkan. Ka aing teh maksa nitah kudu digawean ayeuna. Burit-burit oge cenah. Dangke peuting pandek di tanuran cenah euy. Ka aing teh maksa. Oh, heuh siap atuh ari kitu mah. Ayo lah. Kan bae lah keur mengpeung teu boga duit kieu mah panggawe. Hayu tah bisa kaburu burit manten. Engke aing dicarekan di kumangkan. Hayu brah wangi ini tah. Hayu. Aduh, berat. Bajing teh lah. Kela euy pan wang ngajak heula si Dasep. Heeh sok atuh. Lobaan apa namanya teranggeus. Heeh siap. Sep. Ayo bae. Aya naon ieu teh? Asa kurariwa aing marane. Lain Sore kieu aing mah ih hoyak kieu rek ka dieu. Lain riweuh-riweuh aing mah hake heula aing capek. Diuk lah capek aing. Sok diuk lah. Aing diuk lah di dieu. Capek. Aya naon ieu teh? Aya naon rariweuh. Aing lain riweuh-riweuh kitu aing mah. Wang gawe lah nya aing ah. Gawe di mana? Di sawah teu mangkan anjir ka aing nitah ngagaru. Aduh, aing burit kieu atuh euy, kumahanya euy. Puguh nitahna oge. Nitahkeun bae cenah burit oge nu penting mah anggeus cenah engke peuting rek di tanuran. Aing jigana mah bisa euy. Ai siana ke mah bisa. Naon ieu teh? Kolot aing nyakolakeun aing sakola luhur teh keur naon gawe ngagaru mah tuh. Ai sia teu muragnya ai sakola luhur. Heuh justru kumahalna sia teh mah nya aing kudu ngagaru nu kieu patut tadi babawa. Pan alat aing mah eta mah nu kitu jang ngagaru mah. Aing hoream aing mah lah. Mun kitu nita gawe kantoran ka aing teh kakarek hayu. Aja sia mah ngambil gawe mah nahaun aing mah teu level aing mah. Bagoy heg ge cenah penting rek di tanuran. Dayang juga lah aing. Aing geus mere DP 100.000. Teu butuh aing mah duit mah loba tah aing. Mana? Tuh, aing loba. Si mah bukan duit balaganya. Rek wae lah. Nya. Aing mah. Lah, kenapa urang we wang ini? Juga lah jug. Hoream aing lah naon gawe ngagaru aing mah. Teu level aing mah jug lah. Salah di koplok teh. Juga nya sing tere beres we urang teu kuat euy. Hayang sare. Jak. Sia ka mana? Berehet. Gawe aing mah. Di mana? Di sawah aing teh. Aing ngilu atuh ngiluan gawe euy. Aing nganggur goblok teh. Ai sia. Milu kumaha teh sia bisa digawe? Kagak abah aing walaupun kieu bisa gawe mah. Ai sia sok tara ngarumasahkeun. Bener aing bisa. Yakin sia bisa? Yakin aing mah. Nyari bisa mah hayu. Kan Aisyah ngomong-ngomong naon atuh di kolong aja dog teh. Aing nalingakeun pokona mah aya we ah.
buru atuh hari arek mah buru. Buru lila lah, burit manten. Tah iya euy. Sawah mangkan teh. Sugan gitu ge, pokona ieu lah. Ah, ieu peralatan aing mah. Bod, ayo bod. Yuk. Turun sia teh. Ieu balik ieu. Oh. Iya lah Sok lah. sugan. Iya. Yang meter anggeus ke sore. Ari aing kawas nu lieur jan. Pan muning teh ku aing teh geus dijual poho aing teh. Enak ngagaru kumaha ieu eueuh muning. Hor ari sia kumaha atuh. Ari ayeuna kumaha mun eueuh muning mah meureunnan. Gawe teh. Dari ayeuna mah meureun ari geus kieu mah kumaha euy geus kagok nyangupan ka mangkan. Cek itu cek ieu geus ulah saria jadi muning. Ah, sia mah. Heukeun bae lah ku aing jadi muning nama jeung si Abon. Ah, balik ah. Kita buru parena kade. Iya ada aing mah. Goblok teh sih ngalaan tali lagi, heuh. Yang euy atuh goblok coba aing pengkor. Ah, sia sabelah. Heeh. Maliknya kumaha tuh? Sok Kieu lah, kana ayeuna beungkeun. Heeh. Buru lah. Ayo. Dage lo si ojak mah. Heeh. Mun aing jadi kieu tuh. Aing jadi kieu goblok. Dur. Hus. Ya, ai sia ngagaru teh. Teu balik gehen. Ieu mah sawah batur. Boro mah aing hayang anggeus ayeuna kita nuran peuting. Ieu mah sawah batur teu balik sia mah. Teu cereuk deui ieu mah sawah batur garakeun kitu ka rieuna mana kebona deui mah nya kebona ku jelema deui. Naon ieu teh, Mang? Amang mah datang geus ngamuk aing mah. Aing capek-capek geus gawe teh tadi. Naon ieu teh naon? Tong ka ngamuk kumaha ieu teh? Oke, di mah pan sawah batur ari sia, da ieu mah sawah aing teu balik sia mah. Aku mah atuh aing geus kieu, da aing pan teu apa tadi ge cenah ngagaru we di sawah panya aing mah. Ieu teh kabeh we nu amang boro mah ku aing dideluk. Tuh, da sawah aing mah lain eta. Tuh nu itu tuh nu lega panjang tuh itu ka itu. Aku mah atuh aing geus kieu. Hayang nyawa aing mah pokona mah nu penting mah duit nu tadi we, nu cepet tadi ka dieukeun deui. Ah, amang mah aing mah ka aing geus ngadepean. Dicokot deui aing mah duit mah. Ngan aing saripuh-ripuh goblok teh ti tadi aing mah geus gawe naon teh ripuh. Ayeuna dicokot deui. Oh geus lah aing arek mantok ieu mah teu balik ah. Bagong cek aing ge nya. Tadi teh titah ngagaru pan cenah di sawah teh panya aing mah kabeh ge ieu teh sawah nu mangkan. Salah ge yang goblok ieu teh. Kurang ngajar goblok teh. Kumaha geus kieu barudak euy? Sia atuh teh taliti teh tadi lintanyakeun heula memeh gawe teh. Kumaha bod? Saranjan si ojakna teu ecreg. no.